ayam ayam trennya gak ngono ngising Kakang Semar iya nu kadang merengku salilar si cepot gede bohong naon teh pantuguh kaula teh anak raja manyamoe pare rasa si belagu ceuk ka mana karep ulah kaget bangsa manusia uluh naon deuleuh jak anjir naon tuh pak ulah kaget ya aing sia kaget ini ada walak bangsa naon deuleuh teuing sagede kieu ieu jelema hayang nyaho kanyut naon jadi kumaha nah saya teh kumaha ulah kaget saha anjeun lana aya taroskeun ieu teh kaula kasalira sae mangga iya naon itu deket-deket teuing kasep ki ieu jelema Gusti iya model abdi keur ngorak ieu nya waduh eta nu tengah saha isi Abdi Semar ari ieu kaula janaka leres abdi cepot anjir naon eta makhluk hidup sia teh nah gitu adil ya Allah ya Robi numur beng alam keajaiban dunia kakara aing manggil jelema nu ka goreng patut kieu Allahu Akbar saha mane anjing aduh di deuleu-deuleu beungeut sia jiga cangcut didagor sia cangcut ngambek anjing alah halo cangcut bae aing jiga cangcut sia jiga si cangcut atau jika kanyut nah eta bener kuring dawala teu nanyakeun anjing aing minta hayang wawu jeung sia ieu jeung si cangcut teu aduh cangcut naon iya beres alah lamun aya masalah udah dibatur jeung aing nya doria beres Gusti tinggal cangcut bisa ngomong hirup